Teteh teh lain hobi maca. Teu ayeuna mah teu jadi hobi anu. Itu buku diarantep gara hobi maca. Moal ayeuna mah ganti hobina moal jadi maca. Nya nah jeung diganti emang hobi kana naon ayeuna? Mung kamari mah hobi maca mah teu bisa nerapkeunana, euna mah ganti ku hobi nyanyi karaokean anu. Nya emangna bisa teh. Bisa atuh. Nyina oge bae utak-atik ge. Kau tadi ge isu-isu ngadengeun teh karaokean teh asa mules. Musik ka mana, suara ka mana. Keun bae atuh dangke oge dipas-paskeun, da utak-atik ge bisa atuh. Habis itu bakat geus lah pindah we teteh mah lah bakatna. Naon? Geus we kena ieu lah. Kena kepoan. Kepoan naon ari aa? Ih, rek naon jeung jadi jelema kepoan? Keteder tungtungna mah ngagibah, jadi tukang ngagibah we tungtungna mah. Kepoan teh ieu maksudna lain kepoan kena masalah urusan batur lain. Naon atuh? Ieu mah lamun batur kena kesuksesan empona. Lamun batur teh ieu ngajualan produk eta payu. Tah urang teh kepoan kumaha elmuna ame urang ge sukses gitu lain kepoan kana teu pararuguh. Nah, jeung kudu abi nu kitu. Nya we atuh pernah anu digawena oge nah jeung kudu abi. Geus teteh pantes. Oh, meni lo balasan teuing awe nu mung mikir kudu abi nu mikir.